Tah, kunaon ya? Tah. Jumaah Terus? disepakati aya beberapa keyakinan lamun malam Jumaah teh sakral. Nah. Cing. Ieu mah aya jawabanna. Tok. Naonnya Pak? Wah itu yuk malam Jumaahnya omat. Aduh iya malam Jumaah euy, urang kudu. Leres. Pasti malam Jumaah we. Leres. Nepi ka sunah Rasul ge sok diidentikkeun dina malam Jumaah. Leres. Ya. Berarti ada sesuatu tentang malam Jumat teh. Naon cing? Naon Pak? Cing. Apa? Ente sok. Saya tilu-tilu. teka mutan Pak Wabi Pak. Jadi malam Jumaah teh poek. Leres. Malam saya sih sami poek. Oke heula Oke heula tuh. Encan atuh can Cicing kana. tong waka di cempa. Can kana eusi. Leres. Dina hukum astronomi. Tah. Iya. Malam Jumaah teh nya eta poek kemis keneh. Leres. Poek kemis keneh. Leres. Eta cek penanggalan Masehi. Hmm. Tapi lamun cek urang Sunda mah nu disebut ganti poe teh jam 6 sore. Leres. Jadi teu aya saleresna dongeng malam Jumaah di budaya urang mah. Da ganti poena Betul genap magrib tadi. panon poe surup. Datangna bulan. Leres. Tah eta mah tak disebut ganti poe. Ganti poe. Jadi ari ganti poe dina penanggalan urang mah jam 6. Matak tadi nanya naon malam Jumat nya teh nya aing da lamun aing nyaho mah geus dijawab ku aing. Apa Bapak? Teu apal. Teu aya oge ganti poe. Nah, ari ganti poe mah model panon poe suruh. Jam 6 lah kurang lebih maghrib lah. Leres. Tah eta gentos waktu. Jadi iraha lahir Jumat kela Jumat jam sabaraha? Jam sabaraha? Jam 8 peuting. Oh eta mah. Geus Jumat eta. Geus Jumaah. Gitu. Tapi lamun cek batur mah Kamis keneh nya. Kamis keneh taca jam 12. Acan jam 12 peuting. Leres. Ai kalender urang mah teu kitu. Nya. Eta teh dengekeun. Abi. Iya masalah kudu da eta. Sami sareng penghetangan ti itu ki sami. Teh perhitungan kumaha? Di kamari pisan. Tah ulah sok hitung-hitungan lah ka Sahan. babaturan. Sia mah euy. Ya jalemana teh hitungan.